Bro, es bay sapoy bulan puasa. Alasu, ulin ge. Sebenarnya aya piduiteun lah. Nok. Nokan. Naon? Udang sih, aing ngusup ya. Suka mana ngesep? Kacai, yuk. Aing bae mah. Oh, alasu ya sebenarnya juga. Sebentar. Aya anjing, bentar di saya. Aku ayah baik, bentar dicai mak lain. Tim hadiah para mana sebenarnya amat? Aya pakai aing doang, tapi sih kena ka masjid teh pakai aing ngawet pepet tadi teh lanjung lah. Nah, aku makin ngawet baik. Nyamuk iya, ngedeng bae bulan bulan puasa. Oh, ayo ngusup ya. Masa iya? Aing ngesep anjing teu boga. Ayo menyong plastik na bae jeung wadah. Oh, Ayo pelet segala. aing pernah nyeklan bae tadi na. Aku ngarana urang doangnya nu ngusup. Can bukan jejer-jejer. Wah, can boga. Kayak aing nyangan ieu nya. Oh, Jangan usap jeung ieu upana cacing. Nangguan mah dari gardo. kan rumah itu tuh. Oh, dia mah nyar plastik banyak mau plastiknya. Oh, ini yang pas. Aing sih banget celah ya. Oh, Udah. Ya aing orok bae lu tiba ngilang aja kan sebarang kemain dengan plastik. Lumayan. Wah, ini barang. Lain ya, nonton kabar, belum tengah barang telah, belum siap. Mereka mana dia pan? Ngesok, diajak Ada mau naon? plastik dengan umpan. Plastik umpan kumaha? Lah ieu mah kelakuan yang nguseup. Kumaha di Atuh nyar pembukaan kan itu kabina-bina amat tadi ya. Atuh neka mah. Beng boga anak KS bae. Neka neangan pembukaan kamar. Atuh nyiar kan itu kok orang itu nyiar pembukaan menang bae jadi apa KS bae ieu. Iya, nek ngesok iya, menang lau. Butuh kelakuan nguseup mah. Aku pas kabeh butuh kalakuan tuh. Nyiar nu hadem aja. Aing mah teu bareletah. Coba ya plastik ya. Aing le apa? nah jero naik plastik lah. Dikira aku umpan. Atuh jebak kalau iya tuh segala karipik segala mie motah sanajan maghrib buka sahur ilu sahur maghrib ilu buka iya teu puasa ngomong nama puasa uteu ka harti mokel nek ngabohong bae kana kolot Para pelaut tampil. banyak para blau karipik jeung mie Beki lain deh itu diolah beki karipik lauk ge. iya mah kana kolot ngabohong bae geus teu usaha bagi meuje dia AS bae di dinya geus meuje dia mau ulah nguseup ulah nutur-nutur orok mah nguseup bae di mana geus buka bekal eta dia nanaon menta bae kana kolot nanaon menta bae kana kolot ipis bensin saliter bae ge diajak kudu menta ke kolot untung dia henteu boros ngarokok bae ge meuje ulah ieu jeung ngorok Aneh. liur Anu kan orok lah ya. Aing mau jadi ya. Aing cari kaan ke babe aing. Awek wek tadi. Geus segera pe lanjut ngusep emang kayak SD mah. 2 hours later. woi udang teh maghrib coba meuje di tadi ja tadi HS ini udang urusannya tangan ukur udang korban udang kan ieu HS deui be atuh kan itu ingkang nya pembukaan tuh Tadi kena ngesop, kita ulah tadi mah bae. IHS salah, ngesop salah. dati kalakuan nguseup mah Tengah lagi kalakuan iya, naon lolos. tuh nu lain mah deuleu usaha geus mandiri ka Jakarta ka mana usaha sabenerna kana kolot nyumbang kabeli motor segala naon eta dia ieu mah motor hayang dibelikeun bensin bae ge ipis bensin kudu menta keneh bae tina kolot tuh nu lain geus kabeli motor kabelina naon coba usaha doang oro ka ditu leumpang ka Jakarta tah ka mana tah jadi mah ge legag legug sakola neruskeun teu daek teu bawa kaheman jeung naon buat boga ijazah luhur-luhur lamun nyaho kitu moal sakolahkeun ku aing geus lulus SD meuje ieu mah pohara Nges pak, hirup mah, ulah sok ngabanding-bandingkan jeung anak batur. Belum tentu tah anak batur jerona kitu bisi mah lebih parah tina nopan aslina. Atuh di deuleu kolotna doang kumaha batur mah. iya dia dipagahan ku kalau kalah narawelang ari teh rek gawe dia usaha ka ditu tuh doang batur cerita batur ge usaha sararukses atuh dia mah atuh kumaha teh rek suksesna di mah ngalumuk bae mah ngatohkeun naon jatina kolot bae atuh batur diturutan atuh ulah nurutan anu pangluhurna anu sedeng-sedeng bae lalaunan ngarti kareuyeul
Dia mah dipagahan gitu ku kolot. Ari bapak hayang nopan usaha dong lain doang kolot batur dukung eta anakna tina segi naonna tina segi modalna duitna nekadna ari nopan ku bapak ditah doang anak batur ari bapak sebagai kolot teu doang kolot batur kalumbuk bae salah di imah anaknya nurutan sifat kolot tuh mau jauh buah jatuh tidak jauh dari pohonnya tuh nanawan ge batur ge ari kolot nak pinter usaha mah atuh anak nage pasti kacipratan tak bola pikir usaha barang ulah wakan nyalahkeun anak bae serba kabeh bae salahkeun kana anak HS carek kanan naik ngeusup carek kanan mumpung keur lengok keneh komo kawin magara rati naik ngeusup barang naik HS teu kudu nengan duit Nek naongi dia make nyeramahan aing, jaya aing kolot dia. Kudu kahate kana dia. Eta mah masalah kolot, kudu justru eta ieu kolot geus teu boga. Geus teu boga, kudu ngaragap diri, kudu mikir. Kudu mikir, di deuleu eta dangdeungeun sukses teu langsung sukses. Tina nol heula tetep. Jeung deui eta jelema nu bararoga lain ngukur tina kolot modalna lain. Tetep meunang mandiri. Pan. Pak, kamu kadinya nopan ge paham. Adapun tadi bapak nopan dibanding jeung jelema nu tadi, eta mah kolotna atuh daek ngamodalan tama kana anakna. Tah ngabandingkeun jeung sarojeng nopan dong kieu karak. Situ ge dia dong dia adalah usahana pinter, ari dia henteu karak nopan daek maklumi. Ieu mah disaruakeun jeung kolotna nu bermodal jeung keturunanna jelema boga atuh gati nyaruaanna ge tah mah nyaruakeunna jeung sama-sama teu boga eta sukses karak paus mah jieuh enek leumpang sareusek aing di imah ka mana tah mau balik aing ieu gandeng di imah Oh mas mah jeung kada ada tinu lempang mah nyabrang kan itu doang keong ulah balik deui ka imah sareusek jadi imah ge dicarekeun dipagahan lain beujeuh mikir ho ta anak ampun aing haram lajuna ho kerok aing mah ngomong-ngomong make ngabanding-bandingkeun cenganan pugu aing mata kolot magahan lain nek ngabandingkeun kana nu boga ngabandingkeun kana nu teu boga eta nu teu boga anakna sara sukses mikir ieu eta mah anak teu kapaham bae eta kadinya ngomong kolot geus sabodo aing mah ieu dieu haram magahan anak aing